Bismillahirrohmanirrohim. Wabil misahati sareng ari dua kulah kalawan ukuran fil murabbi dina persegi empat eta diroun sasiku warubun sareng saparapat tulan tina arah-arah panjangna wa aradon sareng rubakna wa umkon sareng jerona wa fil mudawiri sareng ari dua kulah kalawan ukuran dina anu buleud eta diroani dua siku tulan tina arah-arah panjangna wa diroun sareng sasiku aradon tina arah-arah rubakna wal murodu sareng ari anu dimaksud fihi dina kecap al mudawiri bituli kulapad atuli eta al umku jero wabil ardi sareng ari anu dimaksud al mudawir dina lapad ardi eta ma perkara baena ha itayil bi'ri anu tetep itu ma antara dua pinggir sumur min sairil jawanibi tina sakakarina pirang-pirang pinggir wabiddiroi sareng kalawan anu dimaksud kudlapan diro fil murabbi dina persegi empat eta diroul adami sikuna bangsa anak Adam wahwa sareng ari itu diroul adami eta sibroni dua jengkal takriban kalawan kurang leuwih wa amma fil mudawwiri sareng ari lapad diro dina anu buleud fal murodu mangka eta ari anu dimaksud bihi ku kecap al mudawwir fituli dina panjangna eta diroun sasiku eta dirout tajari siku na tukang kai aladi anu huwa ari itu ladi bidiro il adami kalawan sikuna bangsa anak Adam eta diroun sasiku warubun sareng saparapat takriban kalawan kurang leuwih wal mau sareng ari cai al jari anu ngocor itu mau wahwa sareng ari itu maul jari eta ma perkara indafa'a anu nolak itu ma fi mustawin dina tempat anu rata au mun khofidin atawa anu legok eta karokidin sapertikeun cai anu cicing fima dina perkara maro anu geus kaliwat itu ma minat tafriqoti nyatana perbedaan bainal qalili antara cai anu saeutik wal kasiri sareng cai anu loba wa fima sareng dina perkara ustusnia anu diiwal itu ma limafhumi hadisil kullataini karena dimafhumna hadis anu mertelakeun dua kulah fa innahu mangka sanyana itu hadis eta lam yapsil henteu misahkeun itu hadis bainal jari anu tetep antara anu ngocor warrokidi sareng anu ngayemeng walakinil ibrotu sareng tatapi na ari anu jadi pangreken fil jari dina ngocor eta bil jiryati kalawan ngalir nafsiha tegesna datna itu jiryah la bimajmu'il ma'i lain ngitung-ngitung dikumpulkeunana cai wahia sareng ari itu jiryah kama sapertikeun perkara bil majmu'i anu tetep itu ma dina kitab al majmu' adzab atu eta sabalikan baena ha fatain nahri antara dua pinggir walungan arodon tina arah-arah rubakna wal murodu sareng ari anu dimaksud biha kalawan itu adaf atu eta ma perkara yartapi anu narima kaluhur minal ma'i tina cai inda tamawujihi dina nalika ombakna itu maun aetah kikon tegesna dina hakekatna au takdiron atawa dina kira-kirana fa in kasurut mangka lamun seueur naon al jiryatu ngocorna lam tanjas mangka henteu jadi najis itu jiryah illa bitagoyuri angin kalawan barobah
wahya sareng ari itu jiryah fi nafsiha dina datna itu jiryah eta munfasilatun anu narima pisah amma tina perkara amma maha anu tetep itu ma aya di hareupeunana itu jiryah wama sareng perkara kholpaha anu tetep itu ma aya di satu kangeunana itu jiryah minal jiryati nyatana pirang-pirang kocoran hukman tina arah-arah hukumna wa ini tas salat sareng lamun tepung itu jiryah bihima kana itu amama sareng kholpa hisan dina hisina itu kulu jiryatin karena ari saban-saban kocoran eta tolibatun anu disuprih lima kana perkara ama maha anu tetep itu ma aya hareupeunana itu jiryah waharibatun sareng anu kabur amma tina perkara kholpaha anu tetep itu ma aya dina satu kangeunana itu jiryah minal jiryati nyatana pirang-pirang kocoran wayu ropu sareng dikanyaho ke naon kaunul jiryati aya na ngocor eta kulataini dua kula bi ayum sahaku secara lamun diukur itu kulataini wayu jalu sareng dijadi ke naon alhasilu hasilna mizanan kana timbangan sumayu khodu tuluy dialap naon qadru umkil jiryati ukuran jero na kocoran wayudrobu sareng dibagi itu kodru pi kodri tuliha kana ukuran panjangna itu jiryah sumal hasilu tuluy hasilna fi kodri ardiha dina ukuran rubakna itu jiryah ba'da bastil akdari dina sabada meberkeun pirang-pirang ukuran min mahrojir rubu'i tina tempat kaluarna saparapat liwujudihi karena ayana itu mahroj bi mikdaril kullataini dina ukuran dua kulah pil murabbi'i dina persegi 4 pamishul kullataini mangka ari ngukur dua kulah eta bi antadribaku secara ngalikeun anjeun diroan kana siku warubuan sareng kana saparapat tulan tina arah-arah panjangna bimislihima dina misilna itu diroan sareng rubu arodon tina arah-arah rubakna bimislihima dina misilna itu diroan sareng rubu umkon tina arah-arah jerona yahsulu hasil naon mi'atun 100 wa khomsatun sareng 5 wa isruna sareng 20 alias 125 wahya sareng ari itu mi'atun wa khomsatun sareng isruna eta almizanu anu jadi timbangan amma idza kana anapon di mana-mana kabuktosan eta amamal jari aya di hareupeun cai anu ngocor naon irtipa naik yarudu mangka ngabalikeun itu irtipa hu kana itu jari falahu mangka eta tetepikeun itu jari hukmur rokidi ari hukuman cai anu cicing paslun wallahu alam bishawab.